So, sing bener. Nah, iya kunci. Ya ipang teu disada kunci dia mah disada. Geus lobeng gitu. Gak ada kunci gorbak. Kunci gorbak. Oh, anu ieu tah belah dia tah. Motor badami jeung tukang kenang sia teh. Motor mah motor, khusus ka penonton. Jangan miheulaan hirup. Dia mah otomatis motornya. Harus naonna? Otomatis udah. Motornya. Montongna heula atuh. Sia wani-wani nyunggup ka adik-adik. So, Awas ku aing isuk. Coba tuh. Kunci geus dihirup. atuh kunci heula. Kunci heula. Untuk hirup. Urang enggak boleh dulu sih. Mana teh macam-macam sia. Kasih ucang moal di beres stasiun. Ya, ai beres numpak motor mah pandangan ke depan. Ngahirupan heula atuh. Ulah Geus hirup mata ka ditu. Panon kapayungkeun. Lah najis urang. Maksud teh kieu. Si kalayak budak. Maksud teh kieu pandangan ke depan. Tahan napas 2 tahun. Modal. Saekeun. Aduh. So, Ganggu kana motor. so, kapayun ngalina. Sorah terus. Nah, motor zaman wayah. Iya. Kayak mana beli busi dari naon? Kan? Beli busi dari shop. Lain urang mah. Gagal teh busina. Urang mah rek meuli busi kamari ka Mang Yayat. Kumaha kitu ka Mang Yayat? Pan urang deukeut jeung Oh, Yayat teh Mang Yayat belanja urang belanja motor. Terus Yat, busi yat. ulah disakalikeun atuh. Ya, titik koma gitu. Barabe segitu rusukna. Ya hayang lu. Eta kunci busi. Keke isia nyebut busiat. Nana kunci busi. Kayak sasi nu ngomong halah. Kumaha? Malah nyebut busiat. Hayang urang dia si ayat satu pan kendang sia udang. Hayang dibobok. Busi yat eta Sok, coba coba dagang busi saya. Kalau dagang busi, Atuh tong leuleuk ka. nah gitu geus dikontakkeun kok. Masuk Kapan kontak manus tadi ngeus. Tah itu nyanyak mana nih. Kokocan gitu lopak cetrek setan. anak selesai. Bawa ka dilajukeun hayang Plak, aina kali plak dikuplingan. tubuh dan tubuh hilutna bisa warang. Kopi jeruk atuh. Ini motor digelan. Ini motor digelan. Apa suarana kitu nyenyekan suarana. Kayak gitu ieu geus rapi. Eta maneh ngegas terus atuh model. Kayak sugan can bawa kunci busi teh. Henteu. Oh, Ilikan lah. Ilikan. Jaga Busina kotor teh. standar gua. Standar luhur. Kurang pake. Kan? Kurang pake. Gas. Tempo sorating peretek. Tempo sorating peretek. kabel teh. Busina bala. Nya busi bala. Kauruan Sok, kabun. cetrakeun. Naonna? Eta. Iya, sip. Beres. Maju. Aing Ari si aing mana? Milu. Han, milu. Atuh tong tengang ke lalaki mah. Sok, sere di dieu. Motor lagi pae. Han, motorna pae teh kade. Pae. Ta motor jarum. Tah motor. Jarum coklat na motor. Baik, jeung ongko maca teh ka dieu. Tuh ka jalan ka hareup paditu. Paditu. Iya bisa teh ka bawa. Sia mah aing ngarokok. Dulu itu. Atuh motor pickup rok, atuh meureun aya di nyokot rokok mah. Motor cuang setanar heula, ieu cuang amankeun. Oh, gitu. Geus motor soang tendernya. Ieu cekel heula rokok ieu ku sararea ambil manfaat ya. Ieu cekel. Nya segala kudu barokah atuh segala game. Hiji we heula nya anu di ieu tanana. Coba bawa ieu nya, bawa ieu teh masuk cekel.
Tuang diijab kabulkeun. Ada kudu ijab kabul. Siam maleungeun meuni kos cau amon atuh nu meuni gede. Kabeh ijab kabul mah. Heeh, mending kabeh. Jam urangnya. Kumaha teh macet ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lain jeung maneh masa beda pisan. Kita make kos tangan naon maneh teh. Udah mani tutung sama aya atuh leungeun teh. Lain tutung geng. Lain jeung urang asa beda-beda teuing geura tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tarima abdi nikah. Siapa yang kain Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucang ieu rokok. Ieu rokok. Jarum coklat. Jarum coklat. Sapak pamasihan ti Bapak Hajar urang jamati luar beda pisan ieu rokok top jam maneh nuhun euy tarik aing malalaonan sih itu teh maneh onai sok busu we maneh kudu lagi atuh atuh kudu ari geus dibawa ku sing itu rek kumaha urang mah da kok bae kamari geus anu kalima rokok itu langsung ceger katabrak motor ngampeh dia. Wah, ngelel Eta kasih ucang jalan di mana eta? Di Bojong. Wah, bener di Bojong mah dari mah di Kawali. Atuh kuy. Di Kawali tuh cek si onai Pejitna ganya terampai. wah nu nabrak motor. Hah? Nu katabrak Pejit hayam. begitu ayam. Ya. Ayo anu mawa rokok. Betulnya. Ayo usaha Bandungan sia mah sarek sentuh euy. guys cang urang sia niat hiburan ya pagelaran itu nadi urang itu nadi kakak cunda urang mah pimpinan aparatur pemerintahan di masyarakat Pak RT anu perlente dina tata cara ngatur gawe hargaan becuang itu nadi abdi Nah, urang mah teu percaya nanti pun ka mana mah turunan garong. mohon bu abdi nah sia urang hiburan rampak sekar ari rampak Bareng. iya ari sekar Rokok. Jadi urut bareng besar. Kita hiburan dari Bu RT, di Pak RT. Kalau Pak RT ibunya sok jadi Bu RT. oh gitu Kamu di Parura ibunya jadi Bu Lurah. Kamu di Pak Camat Bu Camat. Kamu pamajikan tukang urut Burut. bareng laguna goyang Karawang Goyang Karawang. iya siap karara asunku dipakai kurang istri eta goyang lagu goyang Karawang. Tadi kiri ang. keun bae malam minggu Malam Senin. sing bener teh malam minggu Malam. malam panjang Oh malam panjang. naik kadina Tong masjid gitu. Pakai bola-bola. malam minggu Malam panjang. rame dinu Waduh bagong. oh sing cerut sia teh sing cerut aku rame dinu karyaan rame dinu karyaan Sorana anjing. balandongan Bagong. oh lain anu bagus balandongan Balandongan keur menang nyewa. balandongan keur hiburan balandongan keur hiburan jadi Balandongan. balandongan keur hiburan Cek sate. balandongan keur hiburan Ayo mana? balandongan Cek sate. uceng Ayo mana? cek uceng keur hiburan Ayo mana atuh naon? cek urang ieu cek aya malam minggu Malam panjang. rame dinu Karyaan. balandongan Cek sate. urang cek uceng balandongan keur hiburan Eta mah cek urang. Heeh. Cek mana? apa nu bieu balandongan sing alus sorana keur hiburan balandongan keur hiburan Ya. balandongan keur hiburan jadi sing alus Benar. balandongan keur hiburan di sing alus sorana ulah balandongan keur hiburan Sok we maneh lah.